Bismillahirrahmanirrahim. Al-qamisu lan samalihe non kayaknya Faslun. Faslun utawi iki iku pasal sewiji. Faslun utawi iki iku pasal sewiji. Wayan kudu lan narima batal. Wayan kudu lan narima batal atau wayun kidu lan ambatalakan. Wayun kidulan ambatalakan al wudu'a ing wudu apa ma barang silahe ma kharaja kang metu yasimma oleh metu minas sabilaini saking dadalan loro gairul maniyi hale saliyane metu mani. Faslun ari ieu eta hiji pasal anu mana dina ieu pasal tina waqidil wudu'i rek nerangkeun pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana wudu. Wayun kidu jeung matak ngabatalkeun al wudu'a kana wudu naon ma sakur perkara ma nakiratun amatun. Jadi maknana umum, erek mufrad, erek tasniyah, erek jama, erek mudzakkar, erek muannas, erek boga akal, erek teu boga akal. Sapalih ayeuna ulama nyata jadi ayeuna mun temak mama nuduhkeun kana khusus nu teu boga akal man, tapi nyata sapalih ulama mau ada teu boga akal, rek teu boga akal. Dan nakirah mah teh nakirah anu maknana umum. Jadi di logatanana mah teh nyata sayun, mah teh sarua jeung makna sayun. Tak perkara we sakur perkara barang. Kharaja anu kaluar eta perkara eta mah kaluarna minas sabilaini tina dua jalan. Gairul mani halna salianti bijil mani. Ari anu matak ngabatalkeun kana wudu eta aya 4. Anu kahiji nu matak ngabatalkeun kana wudu teh sakur perkara anu kaluar. Anu kaluarna kaluar anu yakin. Jadi mana-mana teu yakin urang sok aya geuning asa-asa teh nya. Ya teh aya namun tamah hayang hidup atau aya namun tamasuk kurunyan kerenyan genan lamun kaluar ayeuna eta. Ya teh kaluar tadi teh ngaran-ngaran ayeuna teh yakin mah jadi batal wudu. Tina asalna boga wudu tuluy aya hal-hal anu ngaragukeun maka anu kuat hukum anu asal. Jika ayeuna mun tama hukum kieu we tadina urang yakin teu boga wudu betul. Terus ayeuna mun tiba-tiba asa ieu teh asa geus wudu dah, tapi ketang asa-asa nu jadi acan teu boga wudu. Sabab asal didinya. Lamun tadina yakin boga wudu, tuluy aya perkara anu ngaragukeun, aing ieu teh asa geus batal, asa acan. Ya teh aya namun teman teh asa kakerenyetan, asa kaluar, asa teu yakin acan batal. Ya tadi teh aya namun teman ieu teh hitut teh ieu asa kaluar, asa teu batal. Sapanjang ayeuna teu yakin mah pan urang sok aya geuningan kitu
aya kurunyan kerennya gitu ya keluar teh gitu mun tadina urang boga wudu nya teu batal terkecuali nyata ku yakin itu orang teh itu teh asa keluar asa teu ditatahan teh gitu henteu teu batal henteu teu batal jadi anu mata kabatalkeun mah kaluarna secara yakin nyata anu mata kabatalkeun kana wudu teh kaluarna khusus tina 2 jalur nu maksud 2 jalur teh nyata palawangan hareup jeung palawangan tukang tegasna tina salah sahijina rek ayeuna aya anu kaluar tina palawangan hareup barang tia kubul rek kaluarna tina palawangan tukang ngaranna nyaeta dubur teh sakur-sakur anu keluar sakur-sakur anu keluar apa tadi kayak mate umum jadi walaupun anu keluarna lain keluar anu biasa kan ari anu keluar anu biasa matina palawangan hareup teh karana ciki gitu ari ya namun talen ciki ya negati batal anu keluar aya namun teh palawangan tukang teh pan kokotor gitu kokotor ari ieu lain aya namun teh kokotor non maka eta rek suci rek najis gitu tah erek baseuh erek aya namun teh garing erek benda hidup rek benda mati model aya namun tamah anu hirup mah model ane asal keluar belatung cacing atau naon aya namun tamah kremiun gitu malah najan bijilna emas nyebatal aya namun tamah keluar tina bool mah gitu mun urang keur boga wudu sakur-sakur eta mah sakur-sakur anu keluar rek hirup rek paeh rek nu biasa rek nu biasa rek baseuh rek garing rek suci rek najis sakur anu keluar tina palawangan 2 eta maka ngabatalkeun kana wudu malah sekalipun lamun noloh deui walaupun nyaeta noloh deui model ayeuna mun tamana ngelok deui teh model ayeuna mun tama cacing begitu ayeuna tadi teh geus yakin gara-gara mah ayeuna mun tama keluar aya begitu ayeuna mun tadi cokot teh rek dicempal ayeuna ngelok deui batal sanajan ngarempot di kajero oge balik di kajero batal we kumelona keluar teh jadi ngabatalkeun kana wadahnya ngarempot deui ngelok di kajero batal we wuduna wa in raja oge ayeuna mun tamah bijil angin nu disebutkeun ayeuna mun tamah itu teh angin alias itu anu keluar tina salah sahijina palawangan anu 2 eta matak ngabatalkeun kana wudu walaupun nyaeta hidup eta bijilna tina palawangan hareup lamun yakin ayeuna mun tamah itu ngasaan gitu ayeuna awewe sugan ayeuna ayeuna mah gede pan ayeuna mun teu malawangna gitu aya lalaki mah jauheun gitu lamun awewe ayeuna mun teu mungkin lah awewe mah gitu di gede ayeuna lawangna itu tina palawangan hareup pernah awewe teh lamun ayeuna terjadi gitu da ieu mah itu anggar itu anggar ayeuna itu jadi mungkin wae meureunna ketika kepengpetan jalan anu biasa ieu itu terang biji yang keposa ayeuna mun teh kalawang hareup batal najan melalui jalur depan oge teh mah jalur luar biasa we kitu tah itu najan keluar lain tina palawangan anu tukang eta mata kabatalkeun kana wudu kecuali nyaeta bijil mani naon sabab nampangna ayeuna bijil mani henteu matak ngabatalkeun kana wudu apaan ngawajibkeun kana leuwih gede gitu apaan ngawajibkeun kana leuwih gede
lamun seuk ayeuna mun tah bijil hitut atawa lamun seuk ayeuna mun tah bijil tadi ayeuna mun tah cacing jeung sajabana sakur-sakur anu kaluar teh nya eta ngawajibkeun kanu leutik kitu nya ukur ayeuna mun tah ngumah angga-hota sebagian melalui wudu teh lamun bijil mani walaupun teu ngabatalkeun kana wudu leuwih gede pan eta mah jadi kudu mani. Jadi hartina kieu lamun urang ayeuna mun teu keur boga wudu terus ayeuna bijil manina lain ku jalan jimat bijil manina lain keur sare dina artina henteu aya perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu sementara memeh bijil mani urang keur boga wudu bijil mani weh wungkul gitu henteu melalui perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu kamari geus aya dina riyadul badiah model ayeuna mun teu keur boga wudu tuluy reup sarena bari diu sibiritna pageuh ayeuna mun teu mapanteng kana pangdiu kanana tapi dati berasarena mah kitu tapi ka ayeuna mun teu menaon ngimpi jimat terus geus ngimpi jimat tapi ka bijil mani nah berarti eta teu batal wuduna cuman wajib adus kate asal dina adusna henteu ngalakonan anu matak ngabatalkeun kana wudu we deui kitu aring ke batal wudu keneh mah kumaha carana urang mah da moal wudu deui kitu ieu mah deuk adus we wungkul tong hitut tong ngower tong tubak tabak kana eta mane hungkul ya jadi teu salat prakes salat namanya salat teu ayeuna teu wudu masih teu wudu geus kudu mah teu wudu mandi mesti ayeuna mun teu wudu ayeuna mun teu wudu mandi gitu ya mata ayeuna mun teu mandi dieu nyata diterangkeun jadi anu matak nyaeta ayeuna mun teu ngabatalkeun kana wudu sakur perkara anu kaluar tina dua palawangan eta kecuali nyaeta mani nyaeta mani sorangan jadi mani mah lamun lain ayeuna mun teu mani sorangan teu ngawajibkeun ayeuna mun teu kana adus contoh ayeuna mun teu mah ku awewe teh kitu da ayeuna mah ayanya paranti ayeuna mun teu ngasupkeun eta geuningan ayeuna mun teu mah ari minyak seungit kitu cek awewe teh ayeuna hayang ayeuna mun teu meungeunah suntikeun kana bobogaanana berbay we mani saha eta mani batur teu ngawajibkeun kana adus dan ngawajibkeun kana adus mah nyaeta mani pribadi anu ayeuna mun teu makaluar nyaeta ti manehanana anu kaluar ayeuna ti manehanana jadi aya mani batur mah teu ngawajibkeun kana adus nu ngawajibkeun kana adus kaluar mani sorangan arek ayeuna mun teu makunaon erek ayeuna mun teu illa maniya syafi nafsihi al khariji minhu aula binahwi nadrin nyaeta ku saumpamana ningali atawa ayeuna mun teu bijil mani nu teu matak ngabatalkeun ayeuna mun teu kana wudu teh nyaeta bisa terjadina urang keur boga wudu tuluy ayeuna mun teu malulatret kana geulis kana mencrang pan ayeuna mun teu ari budak kora mah kitu teu kaopan gitu
Begitu aya namun menelak-nelak nu geulis berbaik ka bijil mani wuduna mah teu batal ngan ngawajibkeun kana adus kawas tadi we. Terus ayeuna adus ulah aya namun mangalakonan anu mata kabatalkeun kana wudu teu wudu deui geus adus teu goleh salat teu goleh aya nyawa Quran teu nanaon da teu wajib da teu batal wuduna mah pala yang kudu teu batal wuduna li annahu karana ari bijil mani mah pangna teu ngabatalkeun kana wudu teh awajaba apan ngawajibkeun bijil mani mah aqdamal amrayni kanu leuwih gede tina dua perkara. Lamun tadi ayeuna mun tama dua perkara teh hadas gede jeung hadas leutik tuh. Jadi sok sanajan teu mata kabatalkeun kana wudu da aya nu leuwih gede mana wajib adus wahwal gusru nyata anu aqdamul amrayni anu panggedena tina dua hadas ieu nyata adalah adus bi khususi kaunihi ku khusus ayana eta ayeuna mun tama itu adus teh khusus ayana eta adus mandian karena nyata bijil mani kusal bijil mani pala yujibu mangka teu ngawajibkeun ayeuna mun tama eta si bijil mani teh aduana uma kanu pangrendahna tina dua hadas tadi nyata naon nu rendah nyata wudu nu rendah wudu bi umumi kauni ku umum ayana ayeuna mun tama eta ayeuna mun teh si aduan teh naon kharijan nyata anu keluar. Jadi dia mencek orang mah di satu sisi pan makhoroja ari mani teh gitu. Di satu sisi nyata makhoroja berarti ngabatalkeun kana wudu da makhoroja teh. Di sisi lain apa ayeuna mun tama ari bijil mani mah walaupun ayeuna sesuatu anu keluar pan ngawajibkeun kana adus gitu. Jika nama ayeuna mun tama kieu meunang ari ayeuna mun tamun urang nyata boga ayeuna mun tama dompet mawa ayeuna mun tama tas kabawa ayeuna dompet mah bisa sukkeun ka atas sabab nyata loket leuwih leutik tibatan tas kantong leuwih gede tibatan nyata dompet teh. Tapi lamun orang ayeuna mun tama deuk ngasupkeun kantong kana dompet bisa nyantu gitu. Tah, jadi pangna teu wajib ayeuna mun tama wudu alias teu batal wudu teh karena naon? Leuwih gede itu asupkeun wudu maka dinya. Kan ayeuna mun kana leuwih gede teh nyata mana adus. Itu artina. Wa kunul walal jabi alal awajah. Kumaha mun jelema awewe ngajuru ai ngajuruna teh eueuh baseuh tuus we batal we wuduna batal ayeuna mun teu wuduna kitu batal ayeuna wuduna menurut nyata kaum utama ieu aya perbedaan sareng pendapat nyata Syekh Jarkasih radhiyallahu anhu. Naon ayeuna mun tama sababna pangna ayeuna mun tama ieu batal ayeuna mun tama wudu ku ayeuna mun tama ngajuru anu tuus teh menurut kaum utaman. Oke, perbedaan pendapat sareng Syekh kasih li annafihi mimmani rajul mimmaniyir rajul sabab ayeuna mun tama di eta budak orok teh nyaeta anu bijilna anu terbuatna anu sumberna tina mani lalaki. Jadi atuh lamun ayeuna mun tama ieu bijil budak teh kaya naon bijil mani batur gitu. Bijil ayeuna mun teh mani batur. Jadi bijil mani
dia mah bani batur gitu. Dan teu ngabatalkeun mah nyaeta bijil mani saha tadi teh ila mani saksi nafsihi nyaeta mani sorangan. Ari ieu mani saha? Mani batur. Wa khuruji gari mani saksi jeung nyaeta keluar anu lain mani sorangan. Kumaha lamun kaluarna lain bijil mani nyayan kudu batal. Dan teu batal mah bijil mani sorangan. Tadi teh ayeuna mun teh lasurtikeun ayeuna mun teh macimani teh ayeuna kajar kana bobogaan ayeuna mah awewe teh aya ngareunah begitu ayeuna mun teh kaluar teu wajib adus tapi naon batal wudu batal ayeuna wudu. Nah bijil mani bijil eta teh mani batur dan matak ngawajibkeun kana adus mani ayeuna mun teh masorangan. Jadi mani sorangan wajib adus kan teu batal wudu. Ari ieu teu wajib adus kan batal wudu gitu. Wajib adus teu ngan wudu batal mani batur. Ari mani sorangan wudu teu batal ngan wajib adus. Kan wajib adus. Kumaha lamun kieu lamun mani sorangan gitu diasupkeun nyaeta kasorangan deui walawin fasola jeung lamun geus pisah naon mani yuhu nyaeta mani manehanana jelema summa ada tuluy aya namun teh balik deui teh eta aya namun teh si mani teh ilahi ka manehanana wa kharaja tuluy aya namun teh kaluar minhu ayeuna mun teu ti manehanana nakodo nya ayeuna mun teh batal wuduna nya batal ayeuna wuduna. Jadi lamun ayeuna mani geus kaluar asupkeun di kasorangan kaluar deui mani geus kaluar teh nya batal wuduna nya batal wuduna. Jadi anu mani asli kitu teh batal-batalkeun wudu teh lain mani ulang gitu. Aya tamu mani ulang diasupkeun deui kana jadi isi ulang gitu. Teu batak aya namun teu naon, teu batak ngawajibkeun kana adus eta mah ngan wudu batal. Lamun geus aya namun tambah geus bijil mani wajib tah adus ku bijil mani eta teh. Geus kitu aya namun tah asupkeun dia aya namun tah kajaro bijil deui teu wajib adus ngan wudu batal. Wudu batal. Masuk kubul adami wallahu a'lam bissawab.